hampir 90% ahli toriko ngabejan moal bisa ngahiji jeung jelema urang pisah tina jelema. Oh holwah tuh holwah. Nah ieu perjalanan ibadah menuju ridho Allah ngan ieu perjalanan khusus saha jelema na ieu nu kuateun kos kieu teori mah asa hese tapi pan ieu mah urusana panggupai Gusti Allah ka dieu ya cak Gusti Allah batur mah teu bisaeun nya mah kok bisa batur mah teu kuateun ko nya mah kuat ih atuh panu Allah digulak-gilekeunna ku Allah batur mah sare nya mah kerek ya tuh masalah batur mah dahar sapiring nya mah 2 piring khawarikul adat eta akur jeung kebobule eta dibedakeun urang ku Gusti Allah kumaha ngamimitianana ieu anu kamari dicaritakeun ku urang teh nomor kahiji mengenal heula sanggeusna mengenal kemudian urang teh nyicipan sanggeusnya nyicipan karasa ngeunak surbi nginum lek mun cara nginum geus nginum kaseubehan sakar mabok geus sakar kakarak makom sohu ngaranna mun ibadah mun dina minuman kos kitu urang neuleuh heula minuman urang keur dahaga wih ieu minuman beuh bangun amis amat dideuleuh ku urang mah dahaga minumanana nya kadeuleu amis nya tiis kadeuleuna haju cuaca panas aduh Masya Allah ngeunah amat cobaan asaan kurang seripit wih nya tiisnya amis teruskeun lak ululu turab hayang kene nginum deui hayang kene nginum deui bungkiang sakar ngaranna ngarasakeun seubeuna nginum makom ngaranna makom teteh cager geus dahaga geus henteu tiis karasana ka awak eta carita minuman ku ari ibadah ka Gusti Allah dimimitian urang ku mengenal Allah heula ti wujud kidambako terus urang ditafakuran mengenal melalui tafakur